saya. Oh. Terus di jalan saya. Nah, Teh pan dijemput kumetan teh. Wah, genah mah kan. sugan teh sukuan. Jalurna kamu lamun eta mah masang meter. Antara gok kan. Ini genah kieu teh Ismang euy. Ibarat tah sajaman breto. Zaman kuring keleutik di imah nini. Heeh. Sauh gimana tadi? Sarua. Ah, Gusti Agung. Di mana we kadikmatan. Assalamualaikum. Tah, pemirsa. Di Mang Kece. Di dieu tuh aya wayang, aya bedog. Tingali nya kieu ari di kampung mah dulur. Kehidupan di kampung mah. Assalamualaikum. Sampurasun. Nah, urang ni istilah di dia. Udah daya leueteun wios. Wias. Aing ieu batu-bata nya wios. Wias teh naon batage da. Oh, da Sok diajar kuda lumping. trokan we nya. Bogoh da aing teh bogu. Lah ni genahnya ni nikmat di dia. Mohon rawaseun eta. Rasen pisan Gusti Nu Agung meuni asa bagja nya. Menak kenyamanan, ketenangan tempatnya resik bersih sok sanes cicing di kampungnya tapi beresih mah kacang mah meni berseka tuh. Ini ada gado milik mah hoyong ieu ngadamel sasaungan gitu teh sapertos bumi zaman Bareto zaman baheula. Oh serbaku awinya Iya. nya puguh kuring ge sarua Kang kitu aya milik mah teh hayang teh nyeun teh serba tina awi gitu tah. Tinggal ke gampil kan apa mitin awi mah. Enten sulu. Tah kitu. Tangkal awi seueur kantun melak teu kedah meser. Kitu tah tingali pemirsa. Tuh. Tingali dah nih barasih kieu lalenang. Tong tolang nangka kawinan bapak. Oh salasa teu beja-beja. Aduh si bapak teng teuingeun ka emak. Genah Kira resik ieu tingali. Rasanya kamar ya mah. Suluh aya dulur. Tuh dihau. Abang we ya. Tuh. Mana tuh? Wah, mau di betah dia. Betah pisan ieu mah. Betahnya. Betaheun. Gerenah pisan atuh. Mangga cuma sorangan mi betahnya di dieu mah. Batah di masarangan. Oh, gerenah pisan ya mangga. Dek deui di masarangan. Oh, kuringnya kabita euy jadi hayang euy. Iya we cicing. Oh lah, banyak yang kudu cicing mah euy. Di dieu. Ulin kali mah poe. Nah, ning lah dulu. Gusli lah nya mengajar di dia. 10 tahunan aja. 10 tahun di dia mah. 15 lah. Hah? 15. 15 tahun di dia. Daun dedi meureun. Ya, ada sebut ya sampo Edi nu kieu ngaranna teh. Daun dedi teh sampo Edi. Pada ngaranna Edi, sampo Edi cenah. Lain Mang Edi tukang channel lain. Ade. Anjing mah balik. Iya masih dadakan nggak bisa pakai dahar ayeuna bisa. Iya. Lain eta mentok disebut Edi kumaha eta euy. Ting kumaha eta. Nah, Dedi. Daun dedi. Ai Dedi teh
diambil dari bahasa iya cenah teh Inggris ini dari teh ayah. Jadi daun si ayah eta teh gitu. Jadi ya. Saan nyiptakeunna nya. Lah kolot baheula mah enggak. Ai anu sok dilalap daun naon? Oh, sampo biasa, sampo itu. Daun gedang. Undang ya. Oh, Bi. Daun Loba pulus. tuh. Daun pulus ngeunah mah. Daun pulus gini. Naon daun pulus? Kelor. Eta nu daun kelor anu dikitukeun arateul nih. Oh, aduh mah lain lalab. Teu nyaho daun pulus mah nya. Coba lamun kurang tadi dibere. Lalab dia mah ngaranna tarep-tep. Oh, terep-tep. Heeh. Itu mah itu aya di anak itu loba. Arateul. Heeh. Anu merang. Oh, di lamun di lembur kuring mah di ditu mah. Pulus. Pulus. Udah jama tarep-tep ngaranna. Tarep-tep gitu. Ari tarep-tep mah masih kene ka harteu bahasa Sunda teh. Heeh. Jadi Gila. Coba ketepak kan arateul. di Oh. tarep-tep, Jadi PTTF Arateul gitunya. gitu. Bento Muriang. Iya, beda daerah beda bahasanya euy. Beda ngaran. Beda ngaran maksudnya. Beda sebutanna nanya ari daerah dia mah daun tarep-tep nu arateul, lain daerah wetan mah ka ditu, ka wetan di dieu teh pulus. Aya aturan di dia lemes di ditu kasar, aya aturan di ditu kasar di dia lemes bahasa teh. Tahu Nya, patuker. Tuker. heeh. Nah eta nanti Ada kudu istimewana bahasa Sunda teh eta. itu nya loba, Kayakna teh. loba kecapna nya. Nya. Ada kudu diajar orang Sunda teh tah dibiasakeun ngobrol ku bahasa Sunda. Ada orang-orang Tah Sunda. mare ieu kembang ieu sok ditenru di naon ngaranna. Kembang ieu. Anu kieu kan ieu disebutna teh naon eta. Hanjuang naon hanjuang besi ini dia mah. Oh. Heeh. Pan mun teh bitu naon kieu. Hanjuang besi. Heeh, sek mah. Oh. Anjuang koneng. Aya nu nyebut eta teh daun raja. Hanjuang beureum pan. Aya nyebut daun raja eta teh. Gitu. Teuing ya bebedaan maksud teh. Ari sapa kuring mah nya daun hanjuang teh beureum. Gitu warnana anu panjang. Nu kieu mah daun raja. Oh di dieu mah hanjuang besi disebutna. Wah, heeh. Itu mah Model cacawan kan saruan teh. Mun ieu eta mang ieu model cuamon pan cuamon lumut. Amun di tenuri naon? Sarua. aya nu nyebut cau geulis tiis. Heeh. Cau Ambon lumut teh disebutna cau geulis tiis. Ari apa kuring mah nya cau Ambon lumut, anu cau Ambon lumut mah loba totolan, hideung. Eta teh hirup hudi cenah teh. Naon geus sakolotna teh hideung itu. Heeh. Lurik. Nya lurik. Mahe joki ieu geus. Nya tah aya deui nu nyebut cau geulis tiis. Sok teu ngarti geulis tiis ge eta. Jauh-jauh teuing nya tina geulis kana Ambon. Padahal mah eta kene. Kadang-kadang ieu cau ge cau Ambon, beda mah ayeuna di Sunda nya euy.